Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kumaha damang. Wilujeng enjing kumaha damang. Wilujeng enjing barudak. Wilujeng enjing barudak. Wilujeng enjing kumaha damang. Alhamdulillah dina danget ieu urang tiasa diajar deui pangajaran basa Sunda. Buku anu bade dianggo ku urang nyaeta buku Midadami. Namun sateu acan urang diajar, hayu barudak urang tepuk kelas 2 heula. Tepuk kelas 2. Abdi kelas 2. Yes, 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 Allahu Akbar. Dinten ieu ibu bade masihan piwuruka hidep ngeunaan nembangkeun pupuh pucung sareng mingkanyaho harti kecap. Dina pangajaran anu tos kalangkung, hidep parantos diajar ngeunaan nembangkeun pupuh pucung. Masih aremut keneh? Alhamdulillah hidep masih aremut keneh. Tujuan pangajaran dinten ayeuna saatos ku ibu dipasihan contoh nembangkeun pupuh pucung, hidep bakal langkung tiasa nembangkeun pupuh pucung. Sareng saatos ku ibu dibejer beaskeun harti kecap anu aya hubunganana sareng hirup rukun sauyunan, hidep bakalan apa harti kecap anu aya hubunganana sareng hirup sauyunan. Hayu barudak urang kawitan. Regepkeun ayeuna ibu bade nembangkeun pupuh pucung anu aya dina kaca 11 sareng 12 buku Midadami. Ngaran murid Asep Yeni, Suhendar Abdul jeung Mumuh, Kartini jeung Wulan, Herman Suminar jeung Adil, Sulaiman Sartika, Dewi jeung Ratna. Ngaran tempat Pangalengan, Cicalengka, Margahayu, Nagreg Bojong Soang, Banjaran Paseh Cileunyi, Ranca Ekek, Ranca Bali, Majalaya. Ngaran dahareun donat roti, martabak jeung kueh bolu, gehu bala-bala, cilok cimol, cilor bacil, pisang goreng gegetas jeung tahu bulat. Ngaran pakean baju seragam, kantong rejeung sapatu, topi jeung dasina, tong hilap di kaos kaki, kameja bodas, rok rejeung calana. Pupuh pucung anu nembe parantos ku ibu ditembangkeun, sok ayeuna ku hidep geura tembangkeun. Nembangkeunna digalantangkeun, ditarikeun. Ayeuna ibu bakal mikanyahokeun ka hidep harti kecap anu aya hubunganana sareng hirup rukun sauyunan. Anu kahiji nembang. Nembang hartosna mamaos atawa ngalagukeun tembang. Nu kadua harak. Harak hartosna galak atawa sok ngaganggu ka batur. Saha di dieu anu sok ngaganggu ka batur? Teu kengingnya barudak ngaganggu ka batur teh urang moal tiasa hirup rukun sauyunan. Anu katilu koret. Koret hartosna medit, tara barang bere ka batur. Anu kaopat berehan. Berehan hartosna sok resep barang bere ka batur. Anu kalima bandungan. Bandungan hartosna regepkeun atawa dengekeun. Pek ayeuna ku hidep eta harti kecap teh geura apalkeun.
Alhamdulillah, pangajaran basa Sunda hirup rukun sauyunan parantos rengse. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.